11 nih. Alhamdulillah. Toko naon 11? Panginten merenan toko furnitur, abi teh sareng toko peralatan buku we sakola nu karitu nu ageng na panginten toko ieu di ditu bangsa peralatan. Waduh, cenah gitu. Aneh serius bedak abi alhamdulillah gitulah di sasis hoyong milarian ieu calon Walid calon cenah tuh, Walid cenah. Ih, baik. Ulah PHP mang aek tah kali. takantenan bari hoyong ngukur tanah di Bogor abi teh peseren deui. Nya gitu. Nya alhamdulillah kanggo bandara ieu karunya kapal upami gitu. Bandar. Aya nu luas teh di Bogor. Aya di Bogor anu luas, rada luas gitu, rada lega gitu aya di Caleun. Teueur di dieu mah tah. Tah eta nante aya balong di bisi bade di damel bandara sok mangga bandara rin bandara. Eta cekap tilu kapaleun teu. Cekap. Cekap. Mang aek di dieu mah nya bisi bade nyemplung tiasa tah payunan kontrakan. Oh, alhamdulillah. Mang aek wadul teh cenah tuh wadul cenah. Eta mah barudak hareureuy ti dieu, eta mah barudak hareureuy. Jadi barudak mah sok bingung mun abi heureuy jeung nu sahanapeun teh seolah-olah jiga nu ulah wae kitu barudak mah. Entak ba hareureuy darinya. Heeh. Si IO cenah mang aek mah nya gitu jadi eta teh si IO tersembunyi teh ya gitu nya. Harus eta Kenyamar. bisi kadengian kudu sanes. Nya intinya mah cukup nengen apa. Ya. Majikan ada tilu. Salah. Soal pamajikan mah ieu tilu kumaha antok kieu pamali. Tok atunya ieu ae lungsur heula salam kasih mamahnya ka orang Bogornya sing sehatnya. Insya Allah sehat-sehat oke Kang Mamang Aek salam ke keluarga sadayana. Balas lah abdinya, balas sekali bade dibalas mah.